salamullah. Coba periksa horenganan putus cinta. Waduh, putus cinta datang ke edan budak, caknya nama awengan di Lampung doang beureum. Padahal mah awewe mah atuh di Brebes hideung loba. Kayak nu leuwih hideung deui ka Papua ka ditu. Hayang nu leuwih mantep deui hideungna atuh ka ditu, ka Negro. Kamari kaliak-liak di Mina. Kuari Ki Zaid jelas edan Zaid kunaonnya na lelempangan ka pasar ngaranna ge nu edan ieu di jalan aya patung Bunda Maria di bawah ku nyana ngomong ini Tuhan. Oi, Tuhan, patung nama ini Tuhan. Kadang dibalik hantu. Tuhan. Sia. Tama lain Tuhan. Hantu. Lain hantu tama Tuhan. Euy, pangeran mah Allah, caksa. Teka deuleu, Allah maning ieu nu kadeuleu. Dasar nu edan atuh. Siap berloon nyembah kanu teu kadeuleu ye sembahan mah kadeuleu ye pangeran ye geus aing mah ti kuari cek cenah teh jembahna ka dieu ye aing mah jadi Kristen ye edan ngomong bahwa aing mah ye kuari geus jadi Kristen nyembahna ka dieu tah murtad nyana kumaha eta bahasa kos kitu jeung pagawean kos kitu wala tasih Saridatu majnunin murtadna jelema edan santap kan sebab gue mau kalah budak letik gue mau kalah nu edan gue mau kalah ente nu edan mah terjadi murtad tungguan balegna lamun budak tungguan cagerna lamun tuh kesimpulan nama budak letik murtad dianggap ulah dianggap nu edan murtad ulah dianggap lantaran teu taklif ala tidak ada biqaulihi ma wati kodihima jadi reken omongan budak jeung nu edan jeung pertekadan nu edan jeung budak jadi reken dibawa ku paus lagi Paus Paulus 1, Paus Paulus 2, Paus Paulus 3. Kuari basaha barang geus Benediktus kamari mah paeh kuari saha? Teu nyaho kan urang. Nabi nyana tilok memperhatikeun urang. Nu tenar mah Paus Paulus. Kuari mah kitu. Nah, Zaid dibawa, barang dibawa, horenganan dibawa ke gereja. Bawa ke gereja lantaran Zaid mah orang nu berpengaruh, anak muda nu sangat berpengaruh untuk supaya bisa dakwah di kampungna, di daerahna, di golonganna, makanya dibujuk supaya asup Kristen, dibujuk lumayan Ki Zaid malantaran nyana mah sering ngaji sanajan saminggu sakali.
lumayan teh ngaji saminggu sakali geus asa pangajina bae parah teh Zaid mus datang ka imana ge cara aing jelema mah ngaji padahal saminggu sakali ge beres ai datang ka imana mah sombong ngaji jelema mah emang sia sok ngaji aing ngal minggu ngaji di mana ngaji Cilok sok di mana sia diuk nah dapun Ambon sia sok babarengan jeung sadiuk tukang sate kang baso kadang-kadang dek balik nyokot sendal di dinya coba lain ngaji berenang ulah loba omong pun aing wal minggu ka ditu bae pokona mah naon tuh sok diaju lah eta teh naon tanyakeun urusan kos itu ka batu ternyata Ki Zaid dibujuk lantaran di gereja Zaid sorangan bae nyana di agak-agak ku pestol di keluar ini apa setahu saya itu mah pistol Pak kamu dengar ya nih ada pelurunya nggak didengerin kirain pestolan itu iya ini pistol beneran lu nggak tahu sekali lagi bener juga ya nah sekarang gua totorin sama lu wah ya orang gereja karari ngomong nanya nih kalau lu nggak mau masuk Kristen lu nggak mau sujud sama Bunda Maria ini akal gua dukin lagi lu jangan ayo lu pokoknya gua hitung sampai 10 lu tahu ini ada pelurunya di dalam nih kalau kamu nggak percaya gua buka dulu tuh lihat pelurunya masih lengkap kan iya ada berapa tuh 1 2 3 4 5 6 wah yang udah keluar 2 tadi buat ngetes sekarang gua masukin lagi pokoknya kalau lu gua hitung 10 nggak mau sujud nah ini gua tembak lu di tukang ayah deh ayo sujud lu 1 2 aduh ceki jadi peo kayaknya 3 aduh sampai 10 ya 4 5 ini beneran gua nih aing sebenarnya mah tidak kos kieu mah kulantaran kesapekeun tuh beres ya. Ya bari nungguan sapeker ya mah sebenarnya mah. Aduh, nu di luar geus teu nyaona naon geus. Teu nyaona naon nu di luar aduh. Guys, orang masing-masing baik bari mah urang-urang nu di jero ngaji nu di luar ngabaso lah. Ya gua mau lanjutin lagi nih 6 7 beneran bener ini tuh gua telunjuk gua udah dimasukin tuh udah tinggal dikotrek-kotrekin aja aduh iya pausa orang sepatan ngajin gua kemana 7 8 takut disangka gua bohongan gua tembakin ke atas tuh nah, gua putar lagi 9 1 lagi lu gak sujud gua tembak lo cak di tukang sujud lu ntar ketembak lo brek sujud tapi di jero hatena mah la ilaha illallah nya nembereun asahaolan meureun la ilaha illallah gara-gara sapeker ya dia hati nama tetap baik pangeran Allah, pangeran Nabi SWT. Nyawa ini berarti Allah tuh. Dia nama dipaksa dohir nama. Lo sujud lagi terus, sujud. Itu hati nama tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah.
Gua hitung 10 menit lo. Kalau 10 menit lu enggak apa namanya? Oh, sujudnya lu angkat berarti bohongan lo. Terus sujud terus baik. Wah, makin ngeunaheun zikirna ieu. Maksudnya makin loba aing zikir ya. Nah, bahkan nyana belok ada tasbih enggak? Sana ditembak ya budak ya. Nanyakeun tasbih di gereja tuh. Dasarnya ini anak bagus dur padanya. Terus bae nyana zikir illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kan zikir teh aya asup hate makin lila makin ngeunaheun. Zikir teh ngeunaheun asa kabayang asa bareng asa ngeunaheun. Lamun nun teh asup hate makin kebal makin puyeng kan zikir mah. Puyeng hayang geurang-geusan bae kan zikir ge. Deuleuan geus lain naon kecau nu mana ye. Nu diberkat ku aing ye. Cuman teh mah mantep la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus bae terus. 10 menit loh udah nih bener lulus lo. Udah sekarang cengkat. Apa itu cengkat? Bangun, udah bangun. Lagi enak gua sujud nih. Tuh, kok keenakan? Iya, enak bener sujud. Biarinlah. La ilaha illallah. Jadi gua bonusin dah sujudnya. Sial nih Kizain. Segala pakai bonus. Ya udah. Bangun. Nah. Takumata. Zaid di jero gereja dipaksa tita sujud ka Bunda Maria. Mun teh sujud ditembak berarti sujudna Ki Zaid dipaksa atawa tita nyembah dengan bahasa pindah agama. Kuari Ki Zaid dipaksa kita ngomong bahwa pangeran teh Bunda Maria tawa Tritunggal. Nah ieu Ki Zaid lantaran diagag-agag make pedang atawa make pistol, maka Ki Zaid ngucapkeun ucapnya sujud kumaha eta wala tasiku riddatu mukroid. Teu dianggap kos itu mah padahal di jero gereja sujud deui ngomong deui sebab dipaksa hate nama Allah hendak sing hade ulah sembarangan ngamurtad-murtadkeun ulah sembarangan sebab aya nu dipaksa cek Imam Syafi'i aya anu siasat di zaman peperangan. Zaman peperangan teh urang pan kiai-kiai nu dibunuhan ku Belanda. Anu bisaan mapan siasat cara itu teh kok di Bandung. Kita ngahalalkeun minuman teh. Minuman kita dihalalkeun. Kiai, siapa yang mengharamkan minuman keras akan dibunuh. Ayo, hiji-hiji pan. Halal apa enggak? Halal apa haram ini? Haram. Bunuh cegek. Kiai, minuman ini halal apa haram? Kiai kan embung nyebutkeun halal, tetep bae kajen paeh lah. Jihad fisabilillah. Haram cegek. Tembakan sabaraha puluh kiai di Bandung harita. Pas eta Qadi Husein di Bandung. Kiai, ini minuman keras halal apa? Haram. Ya, ini halal. Jago apa? Halal ini. Silakan aja. Baru ini ada kiai yang menghalalkan. Makanya minuman-minuman kayak gini namanya halal. Silakan. Ngapa? Eta kan make taktik ngaranna ayo halal teh cacat. Tercela ai halal jeung halal beda saeutik. Mantak nyana dipeluk. Ini baru kiai kita. Eta ngaranna make taktik ngaranna nu kitu. Ayo balik ka imam. Kiai ngahalalkeun. Sang ngahalalkeun. Aku kami kadenge kabehan jadi pandi saksian. Ceuli siang ngadenge naon aing. Jadi halal. Korek sia ceuli siang. Ya itu tadi kiai ngahalalkeun. Tanyakeun ka sajana. Kiai tadi ngahalalkeun. Subuh ceuli siang ngadenge ngan beda saeutik halal. Ta eta. Eta ngaranna make taktik. Halal jeung halal aman nya.
dipanggil ku Belanda ka dibere susu. Hamba lain ini kiai kita. Atuh jangan nginum susu, pemajikan nginum susu, nya namanya susu etanya susu itu. Masyarakat dibere ku jana aya terus. Tenang jangan eta ngaranna siasa. Loba kuari nu dakwah ke gereja di zaman Semarupil Kuri, Kutubul Aulia dakwah di gereja. Zaman kamari Gus Dur emang teu dakwah di gereja di kelenteng dakwah kan. Lain sasup-asupna ka kelenteng, lain sasup-asupna ka gereja. Sabaraha kardinal nu asup Islam, sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam. Sabaraha kitu kafir nu asup Islam akibat dakwah na Gus Dur. Atunya nama lihai bahasa naon bae bisa. Jadi kukumaha ge atuh aya di nyana sebab geus aya ma'rifatan di jerona. Geus tenang-tenang wae nya nama. Urang ulah katuturuti aya can bisa mah. Waga ulah katuturuti dia urang bae. Nyana mah nyana bagianna kositi tanda kewalianana kuari teu eureun-eureun nu zahir. Dina kita Maimuniyah deuleu bae jelema mah sabada maot namun sabada maotna engkeuy-engkeuyan jelema zarah berarti min jumlati waliyin min auliyaillah. Dia kuburan loba di hareupeun imah urang-urang embung jajarah ka dinya. Embalaya tuh kuburan malah lumpat urang liwat ka dinya. Kuburan. Emang kuburan pernah ngagel lain kitu. Embung aing mah. Tapi ka kusur makan daratan, ka wali mah daratan. Sebab naon? Sebab teu sieun di kuburan wali mah. Tentrem, tenang, hate urang ngeunaheun di kuburan wali mah. Asa ulah sorangan. Jeung ulah peuting. Peuting mah sorangan pagon. Emang sia mah watak bae meureun tah mah. Boragan. Tapi nu jelas beda di jugjug bae kuburan wali mah sebab naon wali mah wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat jelema anu maot di medan laga syuhada ngaranna ulah dianggap maot nu di Mina maot ulah dianggap maot nu di Mekah kena keren maot ulah dianggap maot wali Allah maot ulah dianggap maot bal ahya'un balik hirup nya nama nu mantak urang zarah ka kuburan wali hirup wali mah nyahoeun loba nu geus kebel teh zarah-zarah ditegor ku nya mantak loba nu ngimpi kapanggih kos nu hirup bae ja eta kos kitu wali Allah mah mantak ulah kaget lamun urang dibere ilmu ku nu geus maot cara ki muslim dibere ku Syekh Hidayatullah cara dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin. Atuh aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah lamun teu aya dukungan ti nu garaibiyana wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala sebab hanya walilah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim walahum ya zanun dakwah nu kos kitu anu bakal berhasil di hareupeun bupati jeung di hareupeun RT akur bae di mah lain kan saya di hareupeun bupati bae diome pan bupati yang mulia leh aya ku ari jelema atuh eta urang lamun ku urang diamati para DPR yang mulia di mana orang tukang maling nanya mulia belon tak kiai teh nusuk karena itu teh kiai goblok tak tolol tak kiai teh sadar orang para DPR yang mulia di mana mulia eta bakal kita tanggung jawab tak kiai nu ngamulia-mulia kos kitu di akhirat kiai ka dieu sia cek malaikat Zabaniyah nu manggil lagi Zabaniyah aya naon? Siapa mulia-mulia DPR eta? Yang mulia para DPR, yang mulia para pemerintah. Mulia naon sia goblok. Anu hampura. Ima pada urang namanya.
Ya mah daguan sapeker maksudnya. Mun dibukakeun tak ku urang jahe. Mulia di mana? Manya pamalingan yang mulia. Nu kuduna ge kieu kiai teh ceramahna. Para DPR yang ranteun. Teu wadi nyen panjana. Pancana kieu nunjukna ka dinya bae ulah loba omong. Ya ngaji ka mana ya? Bukan? Ai eta mah ustad nu aya di hareupeun kiai anu tilok maling, tilok maksiat, tipi teu boga, kunaon teh mulia-mulia gudana. Pohon malah mah disebut. Eta kan kiai tolol eta ku situ. Eta nu mulia mah. Ustad Harun yang mulia. Jelas kan? Sebab salatna konsisten, duhana kitu keneh, penting tahajud. Maca sholawat zikir mulia munggu Allah wajar lamun Bapak Ustad anu mulia ieu mah DPR para DPR yang mulia bari kikiran teh aduh kudu namanya namun cara tadi rantai eta bajingan negara tak DPR wah naon dia ya sampai kena letik lah aduh Masya Allah wala tasih rame oke kitabnya Riddatu mukrohin teu samurtadna jelema nu dipaksa dina harti ulah dianggap jelema dipaksa murtad ulah dianggap ilu budak letik murtad ulah dianggap muedan murtad ulah dianggap lantaran goer mukallaf kitu keneh nu dipaksa ulah dianggap sebab wa qalbuhu mutma'innun bil iman hatena mah tentrem nyana iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalam diangkat pena ku malaikat teu dituliskeun jang saha jang nu dipaksa ieu dipaksa mah teu tulisanan urang keur cicing di hareupeun imah jol bae aya bajingan dua nyekelan urang haju urang dibawa ka hiji perumahan kosong urang diporosotkeun ternyata di dinya aya awewe geus sataranjang aya jablay nah urang teh diadukeun kunyana dipaksa urang ditang asupkeun eta senjata dipaksa nyana dipaksa urang diketengkeun gitu kan nah tuh ya otomatis kan karena ge dipaksa atuh terjadi malah diangkat-angkat kunyana gitu ya eta kumaha eta ya tentang dipaksa dipaksa itu doraka teh naon mantap kaji pendi ngarep-ngarep aya nu maksa tolol jasa sama budak aduh segala ngarep-ngarep sugan bae rada beda cenah jeung nu di imah kumaha eta kitu henteu teh doraka teh dipaksa mah rufi'al qalam angkat pena teu dituliskeun teu dicatet
walau irtada fajun Zaid murtad Zaid teh dewasa murtad ceknya aing mah percaya aja pangeran teh Bunda Maria Isa Ruhul Kudus Tritunggal atawa ieu pangeran mah ieu naon yo Gajah Mada Brahmana eta pangeran-pangeran Hindu Buddha nah murtad berarti nyana kan di negara Islam lamun aya nu murtad panggil setelah panggil kita tobat lamun teu daekeun tobat bunuh eta negara Islam negara urang mah lain negara Islam negara demokrasi pindah agama bebas di Salatiga mah di ditu saimah aya anu Kristen aya adina Katolik, adina di Protestan, buapana Buddha, mana Konghucu, wambelaya, saimah beda agama. Oh, belah itu deh, eta di Salatiga mah parahnya Salatiga. Kula nyaho lantaran aya poncol di Salatiga teh, poncol teh ya, ieu nurunkeun sanad Bukhari Muslim di poncol. Ieu nu saantero na kuari nu ka Banten Jawa Tengah Jawa nu nurunkeun sanad Bukhari jeung Muslim poncol ayana di Salatiga malah ieu pasantren datet belah di gereja paeunteng-eunteng urang di pengkolanana di gereja di ditu gereja Maha Kawasa Allah ndek nenden mutiara sanad Bukhari jeung Muslim di tengah-tengah mayoritas Kristen. Tuh lagi kaget barang datang ya Allah poharamat padahal yang mutiara lawang sorga sanad Bukhari Muslim didinya araya kabeh tapi orang mengkol tak kadinya tak ke pondok pesantren pas di pengkolan di gereja laletik belah ditu memehna gereja pasar belah ditu eta gereja deui lo asup ka jero memeh pondok pesantren di gereja deui Salatiga mah kos sekarang itu Salatiga mah Islam, Kristen, Katolik saimah. Ya tadi kitu kos sekarang itu. Jawa tuh kos itu. Nah, Zaid murtad aju edan. Jadinya na murtad heula karak edan. Ieu kumaha ieu lam yuqtal fi jununi ulah dibunuh. Dina waktu geredan teu meunang antep tunggu sampai waras ieu kan lamun nyaritakeun di negara Islam di negara urang mah teh emang aman-aman bae guanti agama semua buada teh teu beragama ge semua bodoh teh sabodo bae sabodo mun kamari presiden urang di Mekah dilarang ku Raja Salman dilarang masuk Mekah dilarang masuk Mekah. Ada apa ini? Padahal rakyatnya banyak di dalam di Mekah. Wajarlah presiden melayat ke sana. Tapi presiden minta identitas yang sesungguhnya. Sakitu bae. Ternyata teu meunang. Wallahu a'lam. Tuh, mantap ge bae. Hati-hati kieu. Aing geus ngocoprak bae ngomong. Sia tah gara-gara nama. Bere duit lah anu lah. Kuari $4 hampir 15. Atuh ieu pan politik can jelas, ekonomi kitu keneh. Komo kamari mah anu bebeja ka kula ge bari ceri kunaon. Aduh cenah warung kula ambruk, warung sia ambruk. Sia mah lain ku Jokowi ambruk bae kos kitu mah. Jam modal aja leutik atuh. Aing ngomong ambruk potongan sia mau nyalakeun presiden. Tuh, lamun itu mah numboga perusahaan miliaran, triliunan nyaritakeun ambruk karena teu kauji jeung dolar pantes. Sia mah teu kudu presiden eta. Sasaha ge sia mah ambruk bae. Ih, cenah kiai kitu amat. Aing mah kitu bae ja. Aing teh datang ka wah, datang ka iraha. Nyana make kos Soeharto planning replita
Soeharto mah perintah 1 2 3 4 5 jelas perjalanan anak kuari tahap awal karena ya dari pertanian disiapkan di Jepang di Cina alat kuari numpuk kuari jangan laksanakan pertanian dak Allah udag-udagan sih jengan moal dihujanan sih kuari ayo kuari numpuk alat ya beki kuru bae kan Jokowi kumaha lalakona ya ceknya nanti sakali teh hujan di Aceh banjir teh datang ka loba nu maot tiba kumaha coba hayu Masya Allah ulama ingat anu buta teh bae anu buta ditanya tak ayo negara kira-kira bagus apa henteu presiden negara raja bagus sia nyaho bagus buta ongkoh embe kula susuna golode embe oh jadi subur susuna anu di imah ulah loba omong siapa tanya teh jeung nu di imah oh hubunganana jeung nu di imah mah embe kula susuna subur awakna lalintuh sapi kula gitu kene sanajan kula teu neuleuh tetapi ieu suburna lain lalagaan oh jadi berarti presidenna ieu adil lantaran hewan mengakui karena keadilanana hingga nyana ngeunah dahar ngeunah nginum hingga susuna buara rengkak mantak dipuri beus aya nu bengkak susu eta mah digali meureun gara-gara sampai kerleutik jadi kos kieu bares ya ai kadegetan deui ka luar asa bodoh lah Masya Allah nah menang 2 tahun maot presiden nyana makan di lembur ya carita di Arab nyama carita di kawasan Arab nyana kan di lembur teh nyawan presiden maut informasi teh raja maut nya kabelah dieuna kuru embena kuru cai susuna eueuhan otomatis asal kuru ya cai susuna seuti jeung rasa lain deui kamari mah lazat ngeunah kok kuari mah jadi kieu tuh ditanya deui Pak ya presiden raja urang geus ganti rancan hari rarasaan mangan kula mapan tepung gudengnya jeung tepung gudele itu nyaho ganti jeung teu mangan rarasaan mah ganti kok bisa rarasaan tina naon teh perasaan tina embe kula kuru akibatna tina embe kuru cai susuna ge atuh karuru lah namun diperes teh geus caian cenah teh boro-boro jang keluarga yang kula ge kurang doh bener ieu raja urang geus ganti kira-kira rajana ieu adil apa henteu kok bisa nyaho teh adil tina embe jadi lamun raja adil embe subur cai susu subur raja teu adil jang dirina sorangan embe kuru eta kan dalil teh di kitab eta sama dongeng di kitab hampir sababaraha kitab sufi aya dongeng eta. Nah tinggal kuari ku urang teu kudu nyaritakeun jujur jeung adilna raja teu kudu waun teu urang maka presiden urang kasalaman teu pernah urang mah teu ja paling ngeuneuh di televisi nage ajuna renyak-renyak keur manyana naletik televisi renyak atuh bagi teu kadeulean bae pan nama presiden nah teu nyana urang mana nyana sakolana di mana ngan muncul bae jadi presiden teu kudu ditanyakeun jujur jeung adilna ieu bae perekonomian perpolitikan jeung hewan urang nah hewan urang tah subur apa henteu tinggal gitu bae sebab menyatu alam jeung pamimpin baik di negara maupun agama. Ketika kiaina jeung presidena jeung pemimpin negara sapagodo sarua pada ka Allah
ieu alam bakal subur, alam bakal ngadukung, alam ulah disangka hubunganana alam jeung manusia. Mun batak disebut aya hubungan atupan urang teh alam. Alam. Anasir unsur nu opat, hawa, ardu, ma'u, hawa, nar, opat. Anasir. Urang teh ngabutuhkeun opat, hiji taneuh, dua cai, tilu hawa, opat seuneu. Alam teh. Nah alam anu dibutuhkeun ku urang teh eta teh keuleun ketika pamimpin baik negara maupun agama teu adil. Mata ketat baheula mah kok ieu di pacuran teh gambrung nginahin jasa set ku ari mah 5 kali dia tidak ancep. Sarua jeung aing embung di pacuran cak alam cak taneuh. Embung aing di pacuran embung, sarua embung. Embungeun taneuh. Nah, pan eta urang lamun leumpang haju urang teu make calana, eta teh dongeng zaman sahabat ya. Dongeng supi, urang leumpang make samping haju teu make calana. Apan eta teh bumi peureum. Deres lah nu lalaki mah deres. Mun aya awewe make samping haju teu make calana. Alah. Cak taneuh teh aduh. Aing disengsarikeun. Ya keur carita alam. Sarua. Alam teh nuleukeun kan ka urang ya Allah ya Rabbi. Mantak sok bae geus. Urang asup ka imah jelema nu boga hutang harida. Kabawa alam teh kabawa ku situasinya. Urang datang ka imah ge harida. Urang asup ka hiji imah jelemana ibadah sering maca sholawat zikir teu boga hutang. Urang datang ka dieu tari sama ceuk ini. Geuna ini imah. Alam ngadoakeun tah kan teh. Sok urang datang ka jelema anu sok ngridit. Beuh. Harida. Ridang ngajan kumaha. Dina diukna geprek we dieu. Cai. Geus biak 5 gelas diesan malah. Baguna sia. Kunaon sih nginum deui nginum? Nyaho ya hawa hareudang jasa. Sia teu gering meureun nyaho aing jati rok kieu di imah aing mah. Tapi di dieu kunaon hareudang nginum deui nya make es deui. Coba. Aing ngobrol jeung sia aya naon dieu? Mobil sia ka mana? Tarik dealan. Kunaon emang 3 bulan ka 4 teh dibayar otomatis aing puguh panas bae hate aing ngentap jasa asa di neraka bae. Oh cak nu tadi teh ya hawa hate sia ka aing badak aing bari teu betah jasa horeng hate sia ieu nempe teu meunang sagual teu meunang aya naon muarah bae kapangi jeung pamajikan awas awas bapak sia teh keur ngamuk. Asup aya ucing ditendang. Cak ucing sial dia sacekeun. Oh aing teu puguh teu garuh ditendang. Ayo keluar, kotok. Tendang keunyan. Aya anak naleutik kana pajar embet. Cak mana anak ka anak. Cak aing anak embe gitu. Eta coba gara-gara Masya Allah kan. Tuh kan situasi hate lain deui teu panas. Urang ka sisi imah ka ditu. Coba ini ka sisi imah bareng datang ka sisi teh. Lawang nyengkleh lawang. Urang nanya ka pamenjakan, "Bi, ieu lawang rusak tah naon?" Kamari tajong ku bapana. Meng ditajong anak kotok ditajong pemajikana ditampili tuh anaknya ge katajong di nu leutik keneh lawang nyengkleh udah itu pan panas eta situasina guys aing mah balik bae moal bebeja deui kanyana ya bebeja ngan bari ongkos ieu sakeun malah ngahutang meureun bener bae barang sia ka mana ari tuh bebeja ka aing eta tadi aing moal bebeja ari sia datang bebeja ai balik teh bebeja dieu saya buka duit aing hutangna tuh.
bener bah jahanam ya mah ya. Eta situasi. Tapi lamun urang asup ka imah salat narapi, maca sholawat na getol, zikir na kitu kene teu boga hutang. Masyaallah. Urang datang ka mang ieu ti samat lah tu hirup dek naon deui janungguan paeh doa. Nah. Leket euy. Atuh rasa-rasa teuing hirup ieu. Jangan waya ke kurang di daharan jemal bea. Itu pamere kolot aduh dagang eukeun lah terus sadaekna bae penting mah urang ibadah. Jajal mah tuh ujung-ujung aja paeh bae. Jiheu nya mah tuh malah matu kamari ge kukula dibagi-bagikeun zakatna ieu aya keneh ieu zakatna tah dibagikeun deui. Emang mang ulah ka kamu mana ieu kepian kula ka jero deui tadi dibere duit nya. 5 juta. Ti sama ti. Jo, atuh dek teh isku mah tuh. Masyaallah, isu kula menang ka dieu da doh masalah. Ya Allah, nginahin jasa. Sana, masyaallah. Anak kula nu hiji basanter, hiji masanter lah geus kudu sarakola penting bari ibadah bae ka Allah. Sapira hirup nungguan maut doang. Kurang kumaha deui, urang syukuran ka Gusti Allah, imah sakieu tegerna. Kitu kene kendaraan kula mah geus tinggal salat ka imah maca sholawat ka imah geus lah dagang yang geus teu pati ieu teh geus sapira atuh urang kan dideuleukeun ku Gusti Allah tah leket masyaallah tiis pantah nu tiis mah eta nu 5 juta na tah atuh geus mun saja ngobrol kula mah pamit ke lah bisi di jero mutakeun imah heula mutakeun sangu ya bener kagak dahar kuda jeung babaturan di mobil sabaraha urang aya 5 anak kadi dahar berjamaah dah bo peutuy aya jengkol aya lauk asin aya daging aya kotok penciteun aya kabeh cak nu diajak masyaallah ieu tararis ieu ayo dah hitung bae hitung sabaraha duiteun tadi tis kok dihareudang deui bae henteu kan tenang tuh masyaallah kitulah urangnya ba alam milu ngadukuh ikir cerita contoh nubuta tadi nemantak ulah hese urang nyaritakeun pamimpin negara jeung pamimpin agama bener jeung teu benerna situasi alamna ku urang bisa dirasakan walau irtada pajunna lam yuqtal fi jununi jalma murtad haju edan ulah dibunuh dina waktu keur edat tungguan cageurna wal madhabu wallahu